awit urang pagadean wali mah kalawan Sule teu wani dirinya kan bulan beureumbna loba baheula kan bisa ditakluk. Kalau KDM Sule dan Ohang sudah dalam satu panggung, maka keseruan akan kita lihat. Bagi preman di Subang, lawan dong ya. Lawan. Apa? Naon sia? Hah? Bohong. Wani. Leuwih tarik atuh cenah teuna. Wani leuwih tarik. Ente kan pernah ngawin orang pagaden di Subang. Awin urang pagadean wali mah kalawan Sule teu wani dirinya kan bulan beureumbna loba baheula kan bisa ditaklukkeun. Lawan Sule atuh mah dua. Cimahi siap kudu wani. Awas ya. Wani, iya teh, yang dilaporkan kurang ke Mang Kobar. Si Hideung si Awah Huntuan si Teboga pamajikan si Teboga eta mah aing salah koedan kitu mah boga 5 awas ya ku aing mau ditransfer sih keapalan mana teh ye sia ulah nyinggung aing Mana ngomong tadi si Teboga pamajikan? ulah kitu Pan sia eta bukan pamajikan. ulah kitu Teu pahila pas ieu teh boga. beda ukur hiji Naon? itu mau anak lelaki aing menang awewe Dia mau beres-beres. biasa atuh pun sedang Ieu gara-gara Nah, sekarang kita dengarkan yang seru nih, yang lagi legend, lagu yang bikin ngakak kita semua. Doma teh di Paraban. mana mah tinggal Kukuring geus kitu we. Siapnya. Oke, yuk. Doma teh di mandian. kukuring geus weh sakitu makasih Itu bijaksana, bejana bijaksana. Doma teh di Paraban. Di Paraban rata di Mandian. Mandian. Di Mandian. Kukuring. Oke, geus bejaan. Saya Domba teh di mandian. kukuring Siapa mas? itu kan ieu mah aya huntuan kabeh siapa naon geblok sakali ieu sia teh untung anu letah sia teh ge Baju bola. jadinya kieu hang. Doma teh di Paraban kukuring. Mana mah ulah nurutan heupna naon anu diomongkeun ku urang teh ayeuna mana teu kudu pipilueun. Pipilueun. Geus kukuring. Kukuring geus. Sakitu geus. Sep geus boleung. Ya, ingat kurang era ke Pak Dedi. Domba teh di mandian. kukuring Domba teh di Paraban. kukuring Domba teh di kandangan. kukuring Lila eta domana baru kayu domana tong ditaruh si eta maka di domba di mana wae ge bukan aku pemireuna langsung diwalar kukuring. Oh, nah, itu mah jelas. jadi Ayo itu mah jelas. jadi jelas Pak Oh, jelas gitu mah. Iya, kudu jelas tadi sok siap Domba teh di mandian. kukuring Domba teh di Paraban. kukuring Domba teh di kandangan. kukuring Lila jadi usaha Aisyah kalau usaha kukuring. jadi usaha Kukuring. ayo domba teh reuneuh usaha Jelas gitu. Jelas.
Kayaknya Pak, dia mah jalan tuh Pak, dia mah. Eta jelas pieu tadi. Kan dia mah bejan si Pohan Pak. Kalau bicara kumaha? Lila jadi Lila jadi Rana. usaha. Hah? Han, Jelas. Han, hari mana teh cukup pemajikan? Astagfirullah Pak, dia Pak dari rumah Pak. Gila Pak. Cabi teh kan gil. Di Paraban. Itu buka duit, kumaha maksudna? Lain tuh bukan duit Pak, Abi Pak. Abi, aya artos kayak kanu naon we heula. Itu teh henteu Pak. Pas domba, langsung ku maneh. Kukuring. Empet cek aing oge. Itu bisa gitu banyak empet sih. Banyak empet. Aduh, mani-manian. Kukuring. Loba di Paraban. Kukuring. Loba di Paraban. Udah kuring. Berarti lele jadi rek usaha. Mangangkot. Naon atuh? Langsung main kukuring. Empet cek aing oge. Urang mah moal ngalarang moal. Iki itu gimana